Rumahku mah hage jadi randa mah bebas mun. Ayo orang eksis deh jadi randa. Iya mau haredang teuing rek aya naon nyari menang rajin ciloknya. Haredang asal kepanas awas teh. Tuh kikit rumah tangga teh. Nasi nyokot coba. Paling kita nyokot gencu, bedak. Susulan ku aing tah. Saro, urang mari nganterkeun ieu ladang daunan, terus sinar sirek ngilu moal. Jelas si budak teh. Hayu tuh buru lempang ku lelet ih. Kumaha tuh? Sing kabeakeun kue. Anjir nyeri suku. Sing kabeakeun kue, urang teh meureun can nyaba kasih ece-ece teh. Urang teh tas mudik jauh. Ka mana atuh keur kamarnya? Kemana apa maneh teh ngilu jeung emi meureunna. Ini sudah nu pokoan maneh teh. Wah, bisa ketinggalan. Ieu teh lebaran teh teu ka mana-mana. Ulin henteu, holiday henteu. Kieu ge efek teu boga duit, salaki ge teu gawe-gawe mana atuh teh. Da di lockdown wae nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai mane Narsih ka mana wae atuh? Edoh, urang teh pan karek balik deui meureun ka dieu tas mudik, urang mah kalebur salaki. Ih, geningan maneh mah mudik geningan Narsih. Ai urang mah teu kawana mana. Teu bukan duit, kieu ge. Atuh urang mah mudik ceu, urang mah hayang kumpul jeung keluarga, jadi itu jeung keluarga salaki cenah. Salaki hayang balik pan lebaran kamari urang teu mudik. Jadi ayeuna mah bisa teu bisa ge urang nah maksakeun we norobos. Bareng-bareng jeung batur lobaan maneh rame ceu. Wah, eta teh Narsih, kitunya. Ih, geningan urang mah embung sieun. Mending kene urang mah nurutkeun pamarentah ge, protokol kesehatan teh kudu dijaga jadi urang teh teu mudik mending kena icing ge. Duit awet ge ngagawean di imah di buruan sasapu naon. Cenah teu boga duit cenah eta aya duit awet. Urang mah dititah diuk emang ieu. Cangkel ya teh, berat deh mamawa ieu. Atuh tawaran-tawaran daang aya tahu teh. Aing da minum mah mawa tuh. Kudu ditawaran minum ieu aing hanggit kue. Nah nengnya. Heuh, atuh mending keur popo acan maklum urang teh ieu nya hayu atuh yuk ka dieu. Ieu, iya. Aduh poho ieu teh. Salah lebaran aing mah Ka dieu buru ka dieu ieu. Neng ka dieu neng. atuh jalan ka imah maneh mah mani jeblok teu di eta teu di aspal. Meureun atuh. Salah lebaran aing ka Sok ka dieu geulana. Aduh tinggal. Urang teh can lebaran meureun can hampuraan teh. Ada hubungan sama nih tuh. Ih jadi. Beremnya neng tuh. Naon ieu? Reungit. Heeh tah acan dia hampuraan geus nampiling sia mah. Ai reungitnya neng tuh. Hampura tuh urang sok banyonya Pak. Hampura badagnya, hampura kacida. Karek ka dieu pan urang teh karek Hampura. Ieu teh sing gede sing bager nya. Iya anak aing tah moal dibere duit di Cempalan. Karek ka dieu nincak ka imah kami geus datang minta THR wae. Mah cenah duit awet tadi teh. Kayak atuh ngobrol-ngobrol heula na ieu teh maneh teh. Karunya budak teh boga sekerjanya. Nah aja urang teh mau budak mah dibere ngeureun. Geus kosong. Oh, kosong. Bener mana yang balik ngeureun. Geuning boga ieu kue kaleng. Lah urang mah boro-boro kue kaleng. Kue penyu ge eueuh, da urang mah teu barang gieun, ceuk. Lebaran oge da dikumpulkeun duitna saker mudik. Tapi dah heueuh Narsih, ai balik mudik teh kan itu teh kan meureun kudu duit teh gede meureun. Ai mawa duit saeutik mah da meureun kumahareun ah. Gandeng sih teh, ai kolot keur ngobrol teh sok gendangan wae hayang THR tah menta ka si Edo. THR wae. Minta doh bere nah ka punya budak aing sih teh. Matakna ai ulin teh, ulah dibawa budak teh, pan rarudet kitu tah. Coba jongjon mun sorangan mah geura. Menta jika pangemis wae. Tenang, kurang mah berah duit mah. Dibere.
Aduh capek juga sih. Alhamdulillahnya tahun ayeuna mah nepi deui ka tahun hareup, nepi deui ka tahun hareup. Alhamdulillah masih dipasihan umur ku Gusti Allah. Ya cuman kieu lebaran ayeuna mah nya. Lebaran ayeuna mah cenah ge ulahun marudi kata teh. Masih kena aya protokol kesehatan. Mudah-mudahan atuh segera berakhir eta teh nya anu si corona. Kamarana seece-ecenya apa marudi kitunya geus lain tepat-tepang kami teh apa dilikunya katain si Edo sugana seece-ece urang ieu kala alhamdulillah lebaran teh boga sakaleng. Jodoh sama nuta. Ya. Aing mah namun teh juga nu kalalaparan marana kitu nya. Astaga ya Allah. Panjang ya. Gerak gimana? Ya. Assalamualaikum. Ih, tuh tinggal di eta si Mumun. Waalaikumsalam Mumun. Adieu ya. Ya Allah, Edo Narsi, menikah patepang deh kami teh. Minal aizinnya, minal aizin, kurang bisa lebaran. Minal aizin ya Allah, ampurannya Narsi. Ampura, Edo, minal aizinnya. Minal aizinnya ampura. Ampura badak gitu. Astagfirullahaladzim. Ya sih ya. Oh, gede enak mah. Minal aizinnya Ece. Ece. Neng. Ya. Datang assalamualaikum. Tadi assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang tadi gembah meureun, jong-jong wae juga nu kalaparan. Ya, datangnya urang teh. Iya cik keneh. Sugan teh nya ece teh mudik. Sugan teh mudik ece teh mun tepat-tepang geus lila. Sugane urang mah inisiatif tadi masih Edo araya. Ye urang mawa ieu THR. Puguh ce urang mah karek balik ieu teh jeung budak teh jeung salaki jeung budak kabeh nu 12 dibawa mudik ka lembur salaki. Da manehna teh hayang lebaran di imahna cenah jeung kolotna. Nya urang teh kapaksa we ngilu jeung salaki da. Kumaha tuh kudu nurut ka salaki mah ce. Ya Mumun, ai maneh teh sorangan wae kan ieu. Ai si Saroh ka mana? Si Mimin ka mana? Si Utun ka mana? Si Ipeh ka mana? Kamarana eta teh diajak ka dari ieu. Ya Edo, ayo si Saroh mah cenah ngadeng-ngadeng teh mudik, tapi ece Mimin jangan ulen mah teh nyaha urang mah. Heeh, amane teh Mimin mudik. Cenah mah kalau murun eta na salakina cenah. Salakina itu anggun balik. Kalau murun manehna. Minta THR. Oh, gedingan minta THR Kak Mi. Boro-boro Mi maneh teu boga THR ieu menang merah hiji-hijina. Narsi, cek mana cenah mudik? Emang geus meunang eta mudik? Lain masih kene peraturan protokol. Cek mun bisa mudik atau urang mematuran toko kesehatan. Heeh, bisa mau bulan. Bulan kamu iPhone itu kan suratnya kamu itu gua kemarin enggak ya Maneh teh sing bener barang dahar wae atuh ngomong teh jadi balet-botan. lapar cok di imah mah teu bawa ka kue kaleng Pantesan kan dieu teh. Ye, meuni kitu tadi yang dibuaan teh meuni tu beak. asupin kana tas eta asupin kana tasnya gede lumayan Oh, mun soal kue kaleng deui tetep bilang mas balik ti di ditu teh nya ti lembur salaki teh kieu kalalaparan. Ere apa di ditu? Itu mana sampai urang mah kue sebentar kan ke di imah Aing teh pan beureun beak. Atuh kan di dieu teh kumun aya tamu. Da atuh Narsi nya aing ngaranna mah pulang kampungna babawaannya dohnya. Ieu mah malah bobonokas anu batur. Kumaha sih? ih tong ngomong wae tuh budak bere THR Astagfirullahaladzim. Harunya ya mi boga saeutiknya rezeki. mane mah mana karunya itu aing mah geus capek-capek
Iya. Neng. Alhamdulillah. Iya, Neng. Ini mah cuman bisa beres sakinya, mudah-mudahan bermanfaatnya. Heehnya. Nuhunnya. Hiji. On di menta mana Kak Uing? Bu. Pun asara mana-mana sih. Ya, mere iya kerjajannya saeutik. Nuhun. Awas sing ya ulah dibikin kami mana seperti beak. Astagfirullahaladzim, Edor. Urang teh boga ieu, boga papaisan di imah. Cenah maneh boga daun jauh, minta atuh. Nya, minta. Astagfirullah, ieu hiji di ieu duang geus musingkeun nek menta naon deui maneh teh. Euy pangalakeun. Astagfirullahaladzim. Oke dialakeun nya. Mun atuh mari sok keras birit hayu. Teu hayang pamentak naon teh. Alhamdulillah. Bro. Dan itu ieu ngariweuhkeun. Bahan di kue di mana? Ayo.